أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Keur anu resep ngaroko kudu apal hukum rokok, lamun hukumna teu nyaho mending eureunnan ngaroko. Hukum ngaroko teu aya dina Quran jeung hadisna, hasil ijtihad ulama eta nangtukeun hukumna. Aya 3 sakabehna hukum rokok ceuk ulama, haram karohah duana jeung ibahah katiluna. Hukum haram kahijina tapi lemah dalilna, ikhtilaf para ulama teu ittifaq sadayana. Nu dijadikeun alesan ruksakana kasehatan, komo rokokna murahan mun ngaroko batuk-batukan. Batuk reujeng paru-paru, sesak napas gigi bau, serangan jantung nu tangtu, rokok mata membunuhmu. Nu ngaroko bakal mati, nu hanteu ge bakal mati, sarerea bakal mati mun ajal dicabut Gusti. Kanu beuki ngaroko mah teruskeun sing istiqomah, kade keur anu tara mah entong nurutan anjeun mah. Rokok aya manfaatna najan loba madorotna, kitu anu karasana sarepakat sadayana. Lamun ngaji sok nundutan, lamun hanteu dirokokan, ngaroko teu dikopian, kurang aya kaabdolan. Ngaroko kudu jeung kopi eta pasangan sajati, Ji Samsu jeung kapal api ngabaheu hai dina korsi. Komo lamun muludan atawa dina rajaban, biasa sok dirokokan, mun tara rugi pisan. Ngaroko jeung ngaropina berjamaah migawena, tambah nikmat karasana ceuk nu ngopi teh basana. Hayu urang ngararoko samemeh urang rarempo, kade ulah pararoho kanu teu bogaeun rokok.